Lia, ayo tadi ngorek HP ke cetan yang saha. Iya si Adil, amak-amakan wae tadi. Aduh, nah eta ngomong teh asa kurang jelas. Kunaon? Buku ieu teh keur nyarari daradas jerona, keur sariwawan. Ai sariwawan atau sariawan. Itu teh maksudna teh. Ari Nuni jeung si Putra geus jadian can. Geus penting. Oh, heueuh syukur atuh. Kesini jeung Lia, urang gebahkeun meruaskeun. Nah, ini parah nih. Karena naon meninggal urang kieu? Hayo we budak teh ngarewas wae. Kolot teh ngawangkong oge. Ngawangkong kenaon atuh meni rupa-rupa. Cing budak mah tangkap pipilueun, tong sok hayang nyaho urusan kolot. Ieu mah menisak rupa-rupa budak teh ka itu ini. Urang tarucingan wanita. Rupa-rupa pisan budak teh kos heueuh we. Bisa urang marana bisa teu? Bisa urang ge, satarucingan naon sok? Sok maneh heula ya budak, ari bener mah bisa. Yo jawab, minuman naon dan loba barudakan? Loba barudakan? Minuman naon nu loba barudakan? Juga apa? Ate bisaon teu ngajawab sakitu ge. Emang maneh nyaho kitu jawabanna budak? Bisa urang Naon jawabanana? panta asuhan. Panti, eta mah lain panta. Sok enak bagian unian, maneh bisa ngajawab moal budak? Bisa. Emang maneh boga kitu Nuni tatarucinganna? Boga Nuni mah. Kok naon tarucingana? Yeuh, jawab bayi naon anu sok diduruk. Atuh karunya meureunaan orok diduruk mah. Aya mah tatarucingan, sok jawab budak. Gampang. Sok naon atuh gampang teh jawab. Baygon. Tapi nya barisaan, tapi ya ge moal ele, ya ge boga. Sok naon atuh ari bisa mah. Naon bedana soto jeung coto? Oh, jeung coto. Naonnya? Mana budak? Nyaho teh jawabanna? Apa urang ge? Sakitu ge arah rapal. Emang naon sok jawabanna? Ari soto mah daging sapi, ari coto mah daging capi. Mau balik ge mah. Budak Dasar koplak.